Sibuk seharian di acara sunatan anak kakak. Nah, jadi caritana di dieu barudak aing naik OTW ka imah kakak alias ka imah mitohana. Atuh heudak rek sunatan anakna, tah di dieu ge aing jalana ieu mungkulna mah nyiar jalan bagus atuh heueuh kaayaana emang kieu, tapi setidakna dak di dieu aing kan aya 2 jalan pilihannya. Lewat ditu mah emang lagi leuwih parah karena tanjakan, lamun di dieu mah handap-handapna doang tah walaupun bolong-bolong karena di tanjakan mah tuh bisa dideleu lumayan Singkat bagus. Caritanya barudak di dieu aing geus datang ka imahna, biasa bae dak he datang ka mamana ge penting nama dahar ulah poho dak atuh heueuh nyukejo. Lain jeung aing bae dak ja biasa he nya lamun aya ruah rieu biasa dak hajat leutik di dieu ge tah loba bae nu mere beas. Alhamdulillah nya dak aya lemburan mapan atuh siling teh siling walaupun teu hajat anu loba dangdut teh henteu dak. Tah laju mah di dieu lumayan sedikit sibuk kakabehan tapi ya sudahlah nya dak di dieu ge lanjut aing dahar ye tapi aing mah di dapur biasa dak ngampar daun. Soalna cik aing mah dak dahar mirasa keneh kieu tah disponsori ku Pejit Bandeng. Sedikit pahit tapi ngeunah cik aing mah atuh heuh geus dahar mah dak lanjut di dieu nyeunan oko biasa dak jeung ngariung teang ke peutingnya di dieu makan atuh geus sibuk bae mungkulna mah ieu tah mertua kakak aing dak gandeng ulah loba omong ku aing di video. Atuh heuh sapertina he nya batur mah sibuk ieu aing heuh ngaheuleng bedeuleun-neulekeun bae dak bari video atuh teuing ja eta teu nanaon ieu dak tuh heuh singkat cerita geus loba bepan okona.